Antrian nomor 3, silahkan masuk. Penyawat naon, Pak? Pilek. Pilek. Tos sebarang itu. Sakedak. Sebarang itu, Pak. Lumayan dah sakedak mung samingguan pilek. Seminggu pilek wae. Coba kira diperiksa gimana. Paling dia abi karaosna. Panggil pilek mah ada tina cepil, Pak. Iya mah. Oh, gampil ya. Coba dilebatkeun heula ya. Di tensi heula, Pak. Hiji we, Pak. Iya, yang dua nana. Jadi Ai pilek teh penyakit naon? pilek teh sapertos flu. Mau ieu teh nu dikhawatirkeun teh aya manuk. Enten flu manuk, enak teh nuju ieu teh. Alasan abi di ditu ngangon manuk. Tuh, eta mah bahaya eta mah. Kenapa? Ku abi di tensila darahna nya. Saya darah mah, Pak. Bener. Saya semu bulaok. Gula awo. Muhun bulaok, Pak. Ieu tuh ka deteksi dina naon teh tensi darahna semu bulaok. Ieu teh kena diparios ayeuna keneh. Oh gitu. Mohon, enggak di diparios lah. Nah, itu pangitan, Pak. Ieu kantun ngatosan obatna kelas berapa? Jantan ieu mah masih tergolong kene stadium 3. Pami bahaya mah stadium 4 eta teh. Ku abi di pasien di rojokna make naon ieu irung? ini dicarioskeun isin ku pasien. Nya, ya ku abi di pasien obat, insya Allah manjur. Nya, kami ka payuna pilih air anu deui mah hubungi pemadam kebakaran. Nya, kita. Nah, pemadam kebakaran. Wios eta mah jantan tah. Antrian nomor 4, silahkan masuk. Penyawat naon, Pak? Kurang, Pak. Kurang? Kan? Kurang teh hapur. Mending gegetret gitu geuningan. Kunaon eta teh? Tos sabaraha lami? Terus 2 minggu baru. 2 minggu. Ih. Man. Penyakit kurang masuk neta, biar kurang diberekan. Atuh. Lu penyawat kurangna tos sabaraha lami teh? 2 minggu. 2 minggu. Allah, geuning 2 minggu nilai-nilai itu nembe ka dieu geuningan ka mana wae atuh. Duh, nya jaba bau biuk deh. Sok eta di ieu heula di tes heula darah. Tes heula darah. Sanes panangan kalau burak mah. Khusus burak sanes panangan hapunten aya nya. Kedap. Punten nya. Ieu mah sanes ieu. Nah, di dia ieu mah cepengan, di dia cepengan. Tah, kitu. Ku abi di tes darah heula nya, soalna kurang mah tina beuheung darah teh bijilna nya. Duh, ieu mah euy. Ieu mah kedah ditindak langsung. Ieu mah kedah ditindak langsung. Waras. Ya, tulungan heula ieu. Obat. Eta simpen lah terus. Alhamdulillah. Sok cari kenapa dia, Pak? Aduh. Kekesangan kieu. Kieu kanya, ieu teh penyakit teh wayahna ieu teh rada saumur hirup. Jantan penyakit kurap mah ayana dina beuheung. Saur tadi abiku disampaikeun nya ka bapaknya. Jadi si pembuluh darah teh tos bucat ieu teh. Nya, terang bapak bucat. Ya beres, Pak. Oh, biasa. Kenapa? Ku abi di pasihan ieu mah sanes obat, mung jampe nya. Mung jampe, mudah-mudahan sae kitunya kayak kapayuna nya, larasnya. Lain, goblok. Tos kita paketannya. Sok, ayo mangga. Nuhun. Aduh, aing mah meni eueuh jelema ya motor ya ku ayana kumaha ieu hayang diajar motor. Aduh, kebiasaan masuk ya eta titinya teh nu karena rongkrong. Aduh, ya kumaha carana ya hayang diajar motor.
Ya mah beak iya goblok. Wah, Teu. tah ini itu si Mang Ogi. Lah, jangan ajakan heula Simbah. Aduh. Wah, aduh. Didorong. Kunaon didorong? Abah, iya tadi bare motor. Ya ku incu Abah. Ngan, Abah teu bisa numpakna. Tah, cik atuh pangajarkeun Mang. Ngajarkeun motor lain. Simbah geus kolot hayang motornya. Cai nganti dognya ngadoanya. Sultan kieu gitu kanat heeh. Ngajarkeun ka mana? Emang Abah tiasa ieu nyetaterna? Nyaralaho puguh Mang. Ieu teh tah puguh motor teh anyar. Tah kita diajarkeun kitu tah Mang ku incu Abah teh ame Abah lamun teh ka mana-mana teh babari kitu tah. Oh gitu mah. Sok atuh ari diajar motor mah. Yap jeung urang we. Sing main dagon dinya. Sok mah. Ya, Bah. Sok teh kitu heeh. Nah, Iya dasar-dasarna aya diajar motor mah kudu bener nya. Ulah wakar ditumpakan kitu. Dodorong heula ti ditu. Balik di ka ditu dodorong. Jadi engke meh apa keseimbangan motor. Tak kitu mah urang ge baheula kitu. oh gitu. Heeh. Aduh. Jadi Abah kudu ngadorong heula ka hareup. Hareup ka ditu. Ah, Balik deui ka ditu. oh, Kan menang 7 balikan mah sok we heula. ame bisa gitu Meh ya. bisa meh lancar gitu keseimbangan gitu. Oh, Nah gitu. lah. Sok bajaran. Aduh, Ah tuh ka ditu heula heeh sok. Urang dagoan di dieu nya. nya berat gitu. Aduh, kumaha cenah gitu diajar motor teh. Dagoan aing di dieu. Aduh, iya mah nih guys beak tanangka ieu. Aduh, capek gitu. Aduh. Alah. Aduh. Ya aku tega. Geuning meuning hese diajar motor teh nya. Aduh, meningkat kudu didorong terus kita tadi. Nepi ka mana tuh si Mang Ogi teh cenah ya. Aduh, mending hayang buru-buru digerungkeun. Ya oke nih. Eueuh jelema ieu teh bantuan ya apa hayang bisa yang ngadorong motor. Aduh, kebeneran. Ieu mah nih geus beak aya Abah. Geus bisa gitu Abah teh tah Geus, Bah. saimbang. Siap. Tah, ayeuna Abah ieu diajar starter. Oh, gitu. Diajar starter heula. Abah nampung tak ketahuan teh. Sok numpak, Bah. Sok, aing geus apal keseimbangan pasti langsung bisa ieu mah. Sok, Capek, starterna. capek udah. Yakeun wae wayahna da bieu cenah hayang diajar motor. Sok eta Urungkeun. urungkeun. Oh, cekekeun meureun nya. Heeh, sok starter. Starterkeun. Heeh. Oh, geus mangkah. Sok, gasna setik saeutik nya. Aku mah. Setik saeutik gasna. Iya. Heeh, sok. Tolong, 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 awas, awas, wah, aduh, kalah, kenapa langsung bisa, si Mang Ogi teh kumaha, aduh, cangkeng benang ya mah. Loh, itu si Mbah ka mana? Hah, aing mah ripuh, aing kolot teh. Loh, Mbah. Mbah. Loh. Loh, Mbah. Mbah teh kunaon, Mbah? Nah, kalau ka dieu. Yeuh, kejang yeuh. Yeuh, kunaon ieu? Mbah. Yeuh. Aduh, aing kumaha ieu aing. Aing mah ieu aing. Yeuh, Mbah. Aduh, aing kumaha ieu usaha saha di dieu Tolong. Tolong.